Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah dina danget ieu urang sadaya tiasa patepang deui dina pangajaran basa Sunda. Sabada hidup minggon kamari tos diajar ngeunaan teks narasi, minggon ayeuna hayu urang diajar ngeunaan guguritan. Kalayan tujuan pangajaran anu kudu dihontal ku hidup nyaeta memahami isi teks guguritan tentang hidup rukun, bisa menembangkan dan menceritakan guguritan tentang hidup rukun. Hidup guguritan teh nyaeta karangan dina wangun puisi anu kauger ku patokan pupuh. Pupuh nu sok dijadikeun enggoning nulis guguritan teh diantarana aya 17 pupuh. 4 pupuh sekar ageng sareng 13 pupuh sekar alit. Gaduh conto guguritan anu jejerna hirup rukun sanggian HR Suryalaga. Ditulis dina patokan pupuh sinom. Cobi ku hidup baca lenyepan eusina. Tuluy eusi patarosanana. Tadi hidup tos maca guguritan anu jejerna hirup rukun anu ditulis ku patokan pupuh sinom. Ayeuna hayu urang kupingkeun conto guguritan anu baris ku ibu di play. Ieu guguritan teh ditulis ku patokan pupuh kinanti. Cobi kupingkeun. Lembang anu tos kacatur hawana tiis disumpingan wisatawan ngebandaleting alabring jalan-jalan sukan suka bunga suka sasarengan halangkeun pupuhna. Pada larang sami masyur kamasyur tempat industri utamana pabrik kertas pabrik kapur oge sami pada larang lelewatan Jakarta Bandung Cileunyi. Saparantos dihalangkeun urang oge tiasa nulis guguritan. Hayu regepkeun deui. Cobi hidup tinggal. Ibu gaduh tabel eusina nyaeta rumpaka guguritan anu ditulis ku patokan pupuh kinanti. Aya 3 istilah anu kedah ku hidup tengetan. Kahiji aya jumlah padalisan. Cobi tinggal dina ieu tabel aya genep padalisan. Hartosna aya genep kalimah dina eta rumpaka. Anu kadua aya guru wilangan. Guru wilangan teh nyaeta engang dina unggal padalisan. Aya sabaraha engang dina hiji padalisan? Aya 8. Kumaha ngitungna? Cobi tinggal kalimah kahiji nyaeta lembang anu tos kacatur. Aya 8. Anu pamungkas nyaeta istilah guru lagu. Guru lagu teh nyaeta sorat tungtung dina unggal padalisan. Padalisan kahiji sorat tungtungna nyaeta kacatur. Janten padalisan kahiji guru laguna nyaeta Ayeuna ibu gaduh tabel pancen eusina ngeunaan rumpaka guguritan anu ditulis dina patokan pupuh kinanti.
Hideuk tiasa eusian kalimah atawa padalisan anu teu acan lengkep. Nganggo ngaran kota atawa kabupaten di Jawa Barat. Eta ngaran teh tos aya di kolom gigireuna. Mangga. Hideuk masih keneh emut ngeunaan guguritan anu ditulis tina patokan Pupu Sinom Sanggian HR Suryalaga tangtos kedah emut. Ibu hoyong naros saha anu tiasa nerangkeun kumaha jadi urang Sunda saur eta guguritan. Ibu oge hoyong terang saha anu tiasa nataan guru lagu sareng guru wilangan tina eta guguritan. Rumusna sami kawas tadi anu parantos ku ibu diterangkeun. Cobi saha? Hideuk tadi tos tiasa nataan guru lagu sareng guru wilangan tina Pupu Sinom. Ayeuna ibu gaduh pancen. Cobi tinggal ieu rumpaka guguritan Pupu Sinom anu teu puguh jajarana. Ku hideuk susun eta jajarana dumasar kana patokan Pupu Sinom anu tadi tos ditataan. Insya Allah minggon payun tepang deui sareng ibu dina pangajaran basa Sunda. Ulah hilap pancena dikerjakeun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.